Ini adalah pertanyaan ini. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolong itu pertanyaan, masya Allah. Halo, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikirkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae, sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sekinya urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana, saha nu dae perang siap. Saetik. Ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa kunya diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina. Demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskan qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dekadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel asana Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain kitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan adalah teng dipaksakan orang dipaksa kuari selalu sehingga orang menyaritakan negara Islam dah lah nanaonan sehingga gitu kan orang padahal orang membaca Quran orang membaca kitab sehingga lah orang nyaritakan negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi haju salah henteu kumaha sih kiai ngomong itu aing teu ngarti. Hila asal dari tabesya asal paham hulanan ieu nya aing pajar provokator deui ieu mah keur ngaji supaya jaho maksudna supaya paham doang tah geus kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani Yahudi terutama setik kuari selarut kuari apakah urang berekonomi secara Islam henteu naon baik kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kader kumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tidak nuturkeun nyana. Embung-embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam udah mampu. Tah kabeh kudu melalui bank, jual beli baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu mangkung bank bae kuari. Beli gincu bank kuari. Beli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae gini. Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar salah saya takbir sholat sih jadi adzan puyeng aing kok bisa kos gitu sih kiai kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi iyalah
kuari kieu contoh letik perumahan properti saha nu ngabangun Yahudi cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tibang aya Yahudi tibang aya bang boga saha negara siga Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu cina mah make duit nyana cadu budurhan debak moal nana kudu make duit negara punya dipakai hutang dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun muka luarna triliunan maju duit negara teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang kumaha negara emang duit negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang uang negara kok bisa kos gitu sih Cina datang ke orang nyokot duit timbang udah sekarang mah saya mah tanggung beres saja orang bang kan anu ditekan udah tanggung beres saja pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya ini harganya sekian jas dikasih tak artinya nama mereknya duit kurang iya urang anu bodoh Cina nu palalintah beres tah atuh tah teh lain di kantongnya anak duit urang inju maju alhamdulillahnya nama teu maju balik kan ka ditu masalah jadi urang nu bodoh perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu mah leuwih teu ngarti ge kadang teu ngarti eta mah supaya babari doang bahasa aing dah nah kuari kieu tet Indomart Alfamart kabeh nu saha nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah ti bangkrut udah jual aja dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ye nek dimaksudna ge dibeli jual kunya dibeli kunya wow barang dibeli buat deh artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari Indonesia ieu kerja ditakeun ka bangkrutan perekonomian Yahudi model kos gitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi cenah lu Pak Haji kerjasama engke nama dijual ka jeung kumaha ge nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barang sabaraha carana kumaha mal nyahoeun bere nu boga manajemennya asal nu boga manajemennya nu nyana bang berarti gua dikasih kuasai kan punya ekonomi tinggi di luhur perekonomian datang ke handal kabeh dicokot punya anak kabeh dibawa ke negaranya ngeri hati orang ngeri lamun orang nyawa kok bisa kos dia sih sistem ayah di negara orang kok mau kuari Cina datang ke orang ingin pabriknya nak karyawannya anak ayo orang nonton dek nanaonan kabeh karyawannya didatangkeun ti ditu ka nyana urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe kok nyana kabeh sih ieu kumaha sih tuh hese awas tah mulai tah siga ada tah je sistem salah nah ieu keur carita memang kos kieu di negara lain negara Islam mah teu keputusan nu saklek eueuh dilugar atau kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi otakna ahli politik ya emang politik dagena nyieun manusia demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat rakyat doang nu dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana anu keur utar atur nyana nah ieu lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta da kumaha tuh aja kumaha urang teh terbawa diajak seperti eta ku Yahudi mau tidak mau kamu harus begitu asup ke pabrik lalaki keluar awewe weh kuari mah
paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ieu pom kan lalaki teu bisa cewek cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat kontraktor awewe nimbris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya maka dipilihlah wanita emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas sebab di negara Islam mah lain gitu kujana dibuat dibalik Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja seperti etalah sadar urang kuari salah atuh negara urang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosial tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga cenah teh mah kumaha mah ieu mah tuh bodoh ieu kumaha kiai we nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah aju jang aing aju kumaha tuh kumaha atuh leuwih berat emang kos itu berat hese ieu keur carita eta kekerak sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara malah mun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nu luhurna di momoyu urang kerja sama yu urang moal teu kieu bae mantak ceuk lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bab pinter teh embung di bab pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuaribah perpolitikan Yahudi perekonomian Yahudi budaya geus jelas budaya batu geus jelas Masya Allah makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh minuman Yahudi mantap kurang dekubahat ya Allah ya Karim Jati pasar Kemis tuh boga pabrik aya anu Haji Hasan aya anu Haji Soleh cinglung egle dan lain-lain sebagainya orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak itu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh gawe ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can nyorang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah disebutna itik mati di lumbung atuh kumaha aing gak sih so protes bae sia mah atuh dibedakeun sa itik bae wayahna bae sis sing ridho atuh ya Allah ya